Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma tahyiliyat sareng anakon ari majaz tahyiliyah alaman netepan kana perkara tekawul atau pendapat zahaban parantos ngajalankeun ilaihi kana emas saha as-salafu ulama salaf fali anna tarsiha karana sanyana tarsi yakunu eta bukti itu tarsi eta lil majaz akli pikeun majaz akli aedan deui bidzikri ma kudu dicarioskeun perkara yulaimu anu mantesan itu ma kana perkara huwa anu ari itu ma eta lahu pikeun itu huwa anu ari itu ma lahu eta tetep pikeun itu yulain kama sapertikeun perkara yakunu anu bukti itu malil majaz lugawi pikeun majaz lugawi wal mursali jeung majaz mursal didikrima kudu dicarioskeun perkara yulainu anu mantesan itu ma al mawdu'a lah kana mawdu' lah wali tasbihi sareng eta tetep pikeun tasbih didikrima kudu dicarioskeun perkara yulainu anu mantesan itu ma al musyabbahi kana musyabah wal isti'arati jeung eta tetep pikeun makna isti'arah al musarrahati al musarrahah kama seperti perkara sabaqo anu geus kaliwa itu emak bareng membaca Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alaman keterangan perkara apa anu berpendapat ilai kana itu mah sama fali anna tarsi maka sanya nama tarsi yakun atau bukti itu meditasi dalam majid tapi kalau majid al-aqli anu bangsa aqli dan taibid kimat cerita perkara yang mana mendasan itu mah karena perkara wa nari itu mah tahu kan itu mula imga masa perkara yakun anu bukti itu mah majid lugawi pikan majid lugawi wal mursal sareng majid mursal bi dzikri makun cerita perkara yang mana itu mah al-mawdu'a kana mawdu'lah wali tasbih jeung tasbih bi dzikri makun perkara yang mana itu Allah sebab al-musyabbah bi kana musyabbah bi wali syarat jeung ketekan menjadi syarah al-musyabbah kama sebagian perkara sebab angusal dari materi itu mah wa amma tahyiliyat numutkeun kaul anu ieu sanu ieu teh ma dhahaba ilaihi as-salaf pendapat ulama salaf berarti di luar Imam Sakaki di luar Imam Al-Khatib Al-Qizwini tegasna Sahibul Kasyaf no aya teh ukur majaz tahyiliyah wah lebih sadis banyak. Jadi teu aya majaz isti'arah teu aya majaz tarsi nu aya teh ukur majaz tahyiliyah pendapat saya ulama salaf naon margina fali anna tarsi yakunu lil majazil aqli sabab sanyana majaz tarsi versi ulama salaf ieu eta kaasupna kana majaz akli alias isnad majaz akli teh ya bidzikri ma yulaimu ma walahu Pangna disebut majaz akli lain majaz isti'arah lain majaz tarsi sabab bidzikri ma yulaimu ma huwa lahu ujalan musabbahna
atau ayatna mulain dicarioskeun pikeun musabbah. An sabatil maniyatu azfaroha bizaidin. Lapat azfar eta dicarioskeun teh numutkeun ulama salaf pikeun musabbah. Makana lain majaz isti'arah tarsihiyah tapi naon tahyiliyah. Hiji pangna eueuh tarsih. Dua kama yakunu lil majazil lugawi wal mursali bi dzikri ma yulaimul mawdu'lah. Teu aya deui tawa perbandinganana saperti majaz lugawi anu mursal. Naon ari lafaz naon ari majaz lugawi anu mursal teh nyaeta majaz secara bahasa wungkul ukur sesebutan. Dua tilu walid tasbihi panganu aya ukur tahliliyah wungkulnya gaya tarsih gaya isti'arah sabab bisa diasupkeun kana tasbih bidzikri ma yulaimul musabbah be ujalan ayatna mulaim musabbah be. Jadi eta mah ditasbihkeun aya alias disarupakeun berarti lain kaasupan naon majaz. Nu kaopat walil isti'aratil musarrahah kama sabaqo bisa diasupkeun kana isti'arah tasrihiyah saperti nu geus kaliwat. Jadi sependapat ulama salaf mah nu aya majaz isti'arah naon ukur tahliliyah wungkul sabab ukur sakadar hayalan. Teu aya isti'arah, teu aya tarsi, nu aya teh bisa diasupkeun kana majaz lugawi anu mursal atawa majaz akli atawa diasupkeun kana tasbih atawa diasupkeun kana isti'arah musarrahah. Di mana tuh titik perbedaanna yo antara Imam Sakaki ulama salaf sareng Imam Al-Khatib Qiswini wa wajhul farqi. Nah, terakhir jeung ari jalan anu ngabedakeun pendapatna bainama di antarana perkara yuj'alu anu dijadikeun itu makorinatan kana korinah lil makniyati pikeun makninya wa yuj'alu jeung dijadikeun naon nafsuhu datna itu ma tahdilan kana isti'arah tahdiliyah awisti'aratan tahqiqiyatan atawa dijadikeun isti'arah tahqiqiyah au isbatahu atawa kana netepkeun itu matahilan kana tahiliyah wa bainama jeung di antarna perkara yuj'alu anu dijadikeun itu mah zaidan barina anu leuwih dalam kurung zaidan teh naon lawazim jadi alaiha kana itu isti'arah wa tarsihan jeung kana tarsi eta jawabna jawab tina wajhul farqi kuwatul ikhtisasi kuatna narima tangtu dalam kurung ta'alluqna atawa hubunganana bil musyabbah bihi kana musabbah bih fa ayyuhuma mangka kanumbana bae itu intisosu bil musabbah aqwa eta leuwih kuat naonana intisoson khususna wa ta'alluqon jeung ta'alluqna bihi kana itu intisos bahwa tahari itu ma atawa ayyu eta al qarinatu qarina harana
wama jeung ari perkara siwaun saliyah kitu mah eta tarsihun tarsih ngaran. Sabenerna kieu nu matak jadi ngalantaran beda aya majaz makniyah aya takliyah teh ditingali tina segi ma yuj'alu qarinatan lil makniyah wa yuj'alu nafsu tahilan aw isti'aratan tahiyatan aw isbatau tahilan. Ditingali tina segi dijadikeun na qorena pikeun makniyah jeung dijadikeun datiahna itu qorena kana tahil atawa isti'ara bil kinaya eta kikiyah atawa dijadikeun lawazim. Cek urang mah kieu, mana anu leuwih kuat nyarupaan kana musabbah beh atawa musabbah eta naon ngaranna? Qorena. Sapertos ansabatil maniyatu azbaroha bizaidin. Ansabat ngorowon jeung adpar. Adpar jeung ansabat kira-kira nu leuwih nyarupaan kana sabu atawa nu leuwih cenderung deuketna nah adbar atawa ansabat. Adbar dan sok aya kukuan manawan? Sabu lain naon? Maninya. Anapun bahasa ansabat sabab nu leuwih kuat nyarupana kana musabah beh tegasna sabu berarti adbar naon ngaranna? Qorena. Ansabat naon ngaranna? Lawazim atawa mulaim. Tah nu ngajadikeun beda teh dinya. Mata saud musannif wa baina ma yuj'alu zaidan 'alaiha wa tarsihan eta quwwatul ihtisasi bil musabbah fa ayyuhuma aqwa ihtisasan wa talaqan bihi bawal qorena. Mana nu leuwih kuat naonana nyarupaanana eta pasti naon? Qorena. Wa ma siwahu tarsihun leulewi. Nah termasuk naon? Mulaim termasuk naon deui? Lawazim eta mah disebutna naon? Tarsih. Kitu cek musannif teh. Madu atas teh ulah dijadikeun pertentangan masalah beda pendapat sudah biasa. Beda pendapat sudah biasa. Yang luar biasa adalah kalau sudah beda pendapatan. Beda pendapat biasa, tapi beda pendapatan itu yang akan saling mencurigai. Nyata. Beda pendapat mah aman-aman saja. Nabi kan al-ikhtilafu ummati rahmatun. Berbeda pendapat umat kami maka jadi rahmat, jadi keselamatan halus. Nah, lamun geus berbeda pendapatan, eta nu paling ribut. Beda penghasilan, jadi cemburu sosial tadi itu. Ya mah kita doa alhamdulillah ya Allah sholawat itu masih pernah nanti tadi kamu itu banyak kene. Kalau yang problem kamu. Terus sudah kumaha deui mun sing hayang geus